Alhamdulillah depan teh. Depan ieu semua lagi kita ken. Atuh ayo ah. Ku batur manten. Si ku batur manten bahaya. Si tina. Si imah nafkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Salam saya. ya abdi bapakna Iya Bapak Abdi ieu, Pak. Mama ka, Pak? Namanya? Aya. nya Pak. Namanya apa ya? Bae Bapak. Oh. Nah, Pak. Ini Bapak Abdi. Ya, jadi Oh. Iya, Pak, ya telepon Bapak. ya mohon. Abdi nih kari teh bari nyoman kari doana sareng keikhlasan pun bapak. Ya. Abdi teh hayang ngalawar Siti naik Siti Oh. saha. Mohon. Sitina aya. Ya. Siti. Sit. Mana budak teh? Tah ieu cenah si Aa. Nya bapak. Anak cai kang si Aa. Nya. Bapak teh lagi di mana kah? Aya bapak mah eta di Baghdad. Oh, di Batam. Ya nih kita deket kan meteng. Oh, nya apa? Kelitinya ari teh abdi teh ya papa we. Oh, naik kendaraan. Abah. Ayo teh mana? Mana cari? Mana lagi tak? Terkena repot pada Nya rakur aya anu kieu atuh naon deui da aya di abang mah. Emang dusunannya. Hapunten we. Dari mah emang kitu Siti mah teu biasa gitu. Oh nya gitu tenang naon emang biasa mah gitu ari pun istri mah kan nya kumaha abdi mah minta tujuan anak ka dieu teh hoyong ngalamar nya persetujuan ti akang teh kumaha tah Mah hanya mempereh waktu we da ari ngalalaki mah kumaha deui atuh. Da si Neng Siti nege can kenalkeun meureun sareng si ananya. Masalah kenal aman, Pak. Karena bina kita taruh Pak. Ta'aruf, anjing ta'aruf jelema teh bau henteu. Ah, dasar kamu. Ah, kawin jadi, Pak. Kawin. mohon nya Kawin, Pak. mah kieu we meureun kang nya sanes kirang sono gitu meureun da domar itu loba para Bandung karyawan teu aya nya nama abdi bade pamit ka Nya mohon ampun teh we nya. oh nya tenang Kumaha dia telah. mohon assalamualaikum Mangga minta, Pak. Neng. Ah Siti kumaha maneh daek teu? Pan jodoh mah karesa Allah. Abah, Oh, emang kersa Allah. Tapi Siti bogoh teh bieu ka anu si anak eta. terang abah ih, naon kitu jelema lagi abah ulin gitu mah kawin mah. Abi mah mun. Astagfirullah, abi boga budak teh kitu-kitu teh. Nah, kitu wae budak teh tika kolot. Pan abah ge gaduh incu meureun budak teh. Allahu Akbar. Kudu kumaha deui atuh. Jauh kena aja. Kangesan kena cungcurungan. Jauh. Eta kan ini. Para runtut.
Haji, waalaikumsalam. Ya tamu yuk. Haji. Waalaikumsalam. Haji. Tamu. Oh, kalau Cek. Waalaikum. Aduh. Nah, buka. Aduh, Ampura. Aduh. Pak Haji Doi. Iya, ya. Iya. Tanya saha. Ngear. Oh, jangan. Nuhun. Astagfirullah. Masa mikir? Ha? Iya. Oh, sombong amat sih lo. Nah, kalau Mau ditah aja lo. aja Oh, ngerayek balik dia lah. Terus iya ngaturkan. Ampura. ini yang tiga. Perlu bawa. Ampura tuh bisa ngopolan. Guys, gimana? Nuhun. Dia bawa aku. Kalau Pak Jila. oh. Mana cari? Belum didinya tuh. Mana tuh? Di sana kue. Dan kalau toreta baju menikah hari itu. Kemana? Jaga jangan. Bapak saha? Pak Haji. Bapak hujan. Paling meren-merencangan. Bang Nakia teh panjang ceritanya kayak dicerita ke Pak Haji lah. Oh, mohon. Capek pisan Pak Haji lah. Lalu tuh bapak ngejen si Aceh mah dong nyasar di kereta tuh. Atau wawanianan sesoranganan kadiyo. Ya tadi aus juga. Oh, harus. Siti. Anak wain ya Allah, apakah lagi cokornya? Udah meninggal, kok mau Selama. Kublok. Abah, Banyak nak cari kami ya, kami si ayo. kenapa? Punten ay ah. Abdi pada ke dapur lah ya. Oh, mana? Lah. Mantuan naon? Bahasa apa? Kapan putri abdi itu? Ah, bener Pak. Ngear ya. Tapi Oh, nya. Aku sugan. aduh, jamuna. Oh, Ngai bah. sama cocokan incu. Alhamdulillah. Dah jauh oke kening pasirnya teh. Nya mohon jauh atuh. Amun teu panggil Aceh mah nyasar karena aduh. Atuh pasti panjang aja mah geus apa ulun ka dieu. Oh, eta teh baheula mah jeung apa jeung kuing di lemur eta teh. Oke. Alhamdulillah bapangi teh brewokan teh. Oh, da manehna mah kitu Lama di lemur eta si bujair kenong. Oh, ibu jair ngeno. Heeh. Kok eta ning tinggal dewe gerak. Telek si bujair kenong. Ah, ulah kitu jangka batur teh. Bagi kopi. Aun bener Pak. Lapar teh. Kantunan we lapar kantunan. Kantenan. Tah aya ge sikina ka geuning. Kinangka. Nya. Bade aya naon jajang ka dieu teh jajauhanan panas-panas deui. Uyuhan teh ka ieu ge teh ka sarung. Saras sama kieu, Bah. Engkanger ka dieu teh di piorang Abah. Kita pangneangankeun Haji Doi. Oh. Nah, gitu ka dieu teh. Da Abah natan nyaho gitu. Nya.
Ya, pun abah abdi teh tos pupus. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bah, da bah. Abah teh tos pupus. Sabar jangan. Ada bah. Sabar ka bege bakal. Ya Allah. Kebayang itu jangan. Tos we anu mah istirahat heula jang. Karunya teuing baru kita anak yatim. Mana tuh bang? Aya kamar kosong jang hiji mah. Yang naon yang tuh bilang ngajinya. Dia bang jangan. Aya da kosong di dieu tah. Brebo. Ini bare sarapan ting tuh si Brebo. Tiga poe. Kunaon atuh jang? Aduh bang. Kunaon gerah ieu teh kan ngalamun we tos tong di pikiran bapak mah. Jeung abah ieu di dieu nya Ente bang teu mikiran almarhum abah ente. atuh mikiran saha. Si Brebo bang ditinakeun kuing. Atuh lain bawa ka dieu pangu. Aduh, lapo atuh pangu abah. Geus ayeuna mah ulah galau ngalamun we nya. Mungkin bantuan we abah di sawah. Da seueur anak buah abah ge. Sawah mana bang? Di ditu aya di kulon. Oh, Ya, daripada ngalamun. lobaan teh bang. Alhamdulillah aya lah pada buah abah. Ayolah. Ya, Pada sedih wae nih bang. Ingat ke si Brebo. Tinggal almarhum abah. tos ya enak mah tong leleh wae tong sedihnya Bang. suka membantuan abah gitunya ya Bang. mah bade kecil heula itu Sama abah, mama. nya bah ya Moyoy.